Ayo Pokoknya tos tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng, oke. Nu pada sawer kantun aya didinya. di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Kocapkeun Halim seorang budak lalaki nu sakola di sekolah rakyat atawa SR upami ayeuna mah sekolah dasar atawa SD. Harita teh kakadak nincak kelas 5 reka kelas genepkeun. Geus biasa unggal isuk memeh asup ka sakola, murid-murid sok dibariskeun di lapang hareupeun balai desa. Kelas 5 jeung kelas genep mah barisna teh bari marawa tongkat tina awi menang nyeuketan. Bapak guru sok nepikeun pangumuman atawa panerangan-panerangan geus kitu mah kakarak murid-murid sina asup ka kelasna sewang-sewangan. Mun ayeuna mah jigana baris kitu teh sarua jeung apel siaga. Kocapkeun dina hiji isuk basarek baris di lapang. Babaturan Halim nu ngaranna Amir nembongkeun duit sasen tambaga nu geus petot. Tayohna mah urut katakol. Bari nembongkeun duit pok mehna nyarita ka Halim. Urang meuli yuk ka Maeyoh. Dia aya duit sasen ye. Sugan payu sanajan geus betot oge. Halim nembalan katut babaturanana nu hiji deui nu ngaranna Sabdia. Nembalanna teh ngan saukur ku ungeuk. Terus naluturkeun Amir ka warung Maeyoh teh. Mitra kaum dangu nu dibeli teh buah pisitan sasiki kumanehna dipasian dibagi 3 bari ngahem-hem pisitan balik deui rek muru baris di lapang ngaliwat ka tukang masjid na atuh ari gok teh pasarandog jeung anjing nu ngaharengan bari rek ngarontok tayohna mah anjing edan. Sararea birat muru ka jalan gede ngaliwatan buruan Nini Ijah. Mitra ari di buruan Nini Ijah teh unggal isuk sok loba tai entog jeung huut sesaparab nu pating talambru. Atuh gedebut teh Halim labuh ti soledat nincak tai entog maksud teh punten. Na atuh anak gerawak wae anjing teh ngagegel dirina. Beneran pisan kana cangkengna. Aduh nyeri. Tolong. Cek Halim kokoceakan jojorowokan. Geus ngegel mah anjing teh lumpat deui mangprung. Ongkoh pada ngudag deui kusabab nempo budak nu digegel anjing pada pamuda teh ngaberi ka anjing heula. Tewak euy anjing edan bahaya tewak cenah. Meuni ibur. Bari sawareh mah ngaralugas bedog sagala malah loba nu mawa halu oge. Sanggeus nu ngudag anjing teu kadenge deui jung Halim cengkat. Cangkeng urut digegel anjing karasa peurih. Kitu deui bujur jeung tuur. Bujur urut kuku anjing sabab ngegel cangkeng teh bari
ngakedkeun kukuna kana bujur karasanya nyautan. Adi tuur mah urut tisungkruk kana batu sarua karasa nyerina. Mitra kaum dangu akhirna mah Halim terus henteu terus kalapang tapi terus balik ka imah diiringkeun ku Amir jeung Sabdia. Tercaturkeun di jalana. Basa nepi ka imah harita teh bapana nu rek endit pisan ka sawah bari mawa parang keur nyacar galeng. Basa nempo Halim balik bari ceurik pok papariksa. Kunaon maneh ceurik Halim? Halim tenembalan celengkeung dipangjawabkeun ku Amir. Digagel anjing edan, Mang. Digagel anjing edan. Gua aya wae. Kimasya. Saur bapana kata tanggana nu keur ngarumpul. Da biasa saban isuk ge sok bareng inditna teh mun rek digawe ka sawah. Pek we digarawe mah. Emang mah itu galing budak cilaka tuh. Oh kunaon Mang? Digagel anjing edan cenah. Cek bapana bari gura-giru nyamperkeun anakna. Oh mun atuh mangga Mang. Muga-muga Halim sing nganggal sehat. Tembal tetanggana. Atuh geus kitu mah Halim dibawa balik ka imahna dibarengan ku tiluan. Mitra kaum dangu singkat cerita. Sanggeus indungna nyusulan pamarja. Kokolot lembur, terojol sumping. Halim dijampe, raheut tapak digagel anjing edan ku anjeunna di ubaran ku panglai. Kan moali lagi cagor. Cenah. Sanajan kitu jiga nama bapana can patiregreg hatena. Kusabab loba kabejana jelema anu digegel ku anjing edan masuk terus kena ku rabies. Nu matak ulah dilaworakeun. Kulantaran eta bapana tuluy ka sakola bari ngakeup Halim rek kumaha ka bapa guruna. Teka catur di jalana. Sadatangna ka sakola pok bapana Halim sasadu. Yang guru Kang tos pun anak teh kedah dibantun ka rumah sakitnya. Cek Bapak Halim ka paguru. Kantanan we tukang. Mangga ke rumah sakit nama sareng abdi. Bari ngakeup Halim bapana ngiringkeun paguru arindit ke rumah sakit nu aya di kota Garut. Ngajugjug ke rumah sakit teh badarat we. Jauhna aya kana 10 kilometerna. Jalana ngaliwatan ngamplang waktu keur mudun direungas paguru ngarandeg. Bari gumejeng nyareos ka Bapak Halim. Sapatu teh geus butut Kang, rek ditunda weh. Daerah dipake oge. Jalanggung yang guru. Cek Bapana Halim. Geus kitu mah paguru muka sabatuna. Tuluy disumputkeun dina dapuran awi di sisi jalan. Era sabatuna geus butut, berejeng geus bolong deui. Mangkaning rek kadayeuh. Lancinganana nu ngajiripit menang ngistrika sarta heuras menang ngaji disingkilkeun nengah bitis. Geus kitu mah gidig deui weh. Anjeunna angkat teu disapatu. Geus puguh bapana Halim mah da sapopoe getara. Mitra kaum dangu. Teka kocapkeun di jalana. Kajen jauh teu burung cunduk, kajen anggang teu burung datang. Di rumah sakit Halim teh disuntik. Reng saeta terus ka kantor polisi. Geus nepi ka kantor polisi mah paguru mulih ti heula. Ari Bapak Halim mah henteu. Da aya keneh nu kudu diuras-urus. Waktu balik di jalan panggih jeung pamuda nu ngajingjing hulu anjing. Diwadahan kana rinjing.
cenah kudu disetorkeun ka kantor polisi. Sing horeng eta teh hulu anjing nu ngegel Halim teh. Benangna cenah digebug ku badarea. Pas sore Mang Jikin nu teh lian iwal ti bapana Halim pada nepungan di imahna. Ngaranyakeun ka aya anak-anakna nu digegel anjing edan teh. Diterangkeun ku Mang Jikin yen Halim teh kudu mah dibawa ka rumah sakit di Bandung. Tapi di Bandung mah keur gemper, cenah loba Walanda nyeker ngubaranana teh kudu dibawa ka rumah sakit nu aya di Klaten deket Solo. Nu narepungan lain kolot wae harita teh malah barudak batur ulina oge aya. Daratang nepungan Halim, maranehna muji-muji cenah Halim teh bakal loba pangalaman. Nyaba jauh tumpak kereta api ka Klaten. Bubuhan waktu harita mah can aya barudak di lembur eta mah nu ngalaman nyaba jauh. Bari tutumpakan deui. Mu nyaba paling jauh oge ka kota Garut eta oge badarat. Singkat carita, sanggeus 3 poe ti tas kajadian, Halim kudu dibawa deui ka rumah sakit di Garut pikeun dipariksa. Tapi moal balik deui ka lembur sabab kudu terus dibawa ka rumah sakit di Klaten teh. Indungna jeung ninina tang tuwe sedih rek ditinggalkeun teh. Tapi teu loba carita ngan pas semona bae nu alum ngalimba. Mitra kaum dangu, harita zaman sagala hese, rek nyanyambaan teh Mang Jikin ukur mawa bekal sakadarna. Nu dibawa teh pakaian saraket awak jeung koja weh deusi sarung hiji, katut jeruk Garut aya kana 3 kilo mah. Dengan eta nu aya. Singkat carita basa geus nepi ka rumah sakit nu aya di Garut. Palebah urut nu digegel anjing teh dipariksa deui. Da geus cager raheutna mah. Lengse dipariksa terus disuntik deui. Di rumah sakit terus ka kantor polisi deui. Di dinya geus nyampak aya sababaraha urang anu sarua tas digegel anjing edan. Syarat rek diinditkeun ka Klaten kusabab pasti digegel anjing edan mah kena ku virus rabies teh. Dihitung nu rek indit teh aya 6 urangna. Nu digegel anjing opatan jeung nu nganteur we 2an. Nu digegel anjing teh Halim, Kang Mangsur urang Bentar, Nyi Oja urang Malangbong. Tanya aya urang Malangbong Nyi Oja cenah kagegel anjing edan Kang. Urang Malangbong yeuh. Jeung Jang Ade ti Cioyod. Ari nu nganterna 2an nyaeta Mang Jikin jeung indungna Jang Ade. Nyi Oja tadi dianteur ku bapana dipihapekeun ka Mang Jikin. Kitu deui Kang Mangsur manehna teu dianteur da geus pamuda. Memeh mangkat sararea ngumpul di kantor polisi. Pikeun dicatat katerangan-katerangan keur bawaeun polisi nu rek marangan isu ka Klaten. Sanajan piinditeun teh isukan, Mang Jikin teu balik heula ka lembur sabab karunya ka Halim bisi capeun. Mun balik heula teh hartina ti kantor polisi harita muru ka stasiun isukan teh kudu lempang heula 20 km jauhna. Nu balik mah ngan Kang Mangsur wungkul. Da wewengkon Bentar mah kawilang deket di kantor polisi teh. Sararea ngarendong di kantor polisi. Tinggal loler we dina bangku. Isukna isuk keneh Halim digeuingkeun ku bapana. Diajak si beungeut di WC. Ayo Jag, kacai heula. Si beungeut heula. Nya Pak. Tembal Halim bari jung cengkat. Ngan basa geus nempo cai dina bak. Arek asup teh ngarengkog. Embung asup ka WC teh. Da tadina mah Halim teh akhirna mah sanggeus dipaksa Halim teu burung daek. Teu mandi, da boro-boro daek mandi. Si beungeut ge awakna mending ngageter. Da kitu gajala rabies mah. Asup ka WC oge bari jejengkean jeung bibiri gidigan. Sieun nempo cai teh. Salianti sieun katambah saincak teh kokotor wungkul na lambru. Sanggeus beberes sadarea ngabring ka stasiun dibarengan ku polisi. Kereta api geus nyampak. Sadarea langsung unggah kana gerbong.
Nu uras-urus mah pikeun keperluan perjalanan nyaeta polisi teh. Harita zaman susah, boh uang, kitu oge barang, segala hese, tapi perjalanan jeung tatambah di rumah sakit mah terjadi pikiran keur sararea oge, da eta mah geus ditanggung ku pamarentah. Mitra kaum dangu, cunduk kana waktu indit, rieg kareta anu ditumpakan ngarieg. Kuik sora hatong ngajerit, jegjeg, 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 jegjeg. Sora gilinding besi ngageleng kana sambungan rel, nu beuki lila beuki gancang, bari nyarande Halim ningali kaluar. Tihang kawat jelema tatangkalan sasatoan jeung sakabeh nu katingali di luareun gerbong katempona lalumpatan. Ku Halim harita waleh teu kaharti nahabat kitu, lin kuduna mah karetana nu maju. Kuik sora hatong ngajerit deui, jegjeg, 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 jegjeg. Kareta kebat maju kawetankeun. Awak karasa lungse. Halim nyarande gigireun bapakna, sora gilinding nu jegjegan, sora haseup anu bos-bosan tina lokomotif sarta sakapeung dialokan ku kuikna sora hatong asa mepende teu karasa reup we manehna sare. Meunang sabatara lila ti harita, karasa hawa tengah poe anu kacida panasna, ngahudangkeun Halim mani hayang sahing-hingeun ceurik manehna teh kusabab teu kuat ku hareudang. Kan sing sabar, saur bapakna. Anggur mah tuh kadeukeut jandela tuh ngarah tis kaanginan. Di luareun gerbong teh katingali pasawahan nu kacida legana. Tangkal kai ancal-ancalan. Dihandapeun hiji tangkal kai anu anggang di tengah sawah. Katingali aya saung gede, di lemburna ge aya saung nu jiga kitu mah. Sarua deui handapeun tangkal kai, disebutna saung Bahwira. Sangkaan Halim ngaran saung gede teh sawahana, sangkaan mahena mah katelahna saung Abah Wira we, teu nyaho eta teh ngaran nu bogana. Pak, itu aya saung Abah Wira tuh. Cek Halim bari nunjuk. Lain. Walon bapana. Abah Wira mah di lembur urang. Ieu mah di Banjar. Tembal Mang Dikin. Kuik sora hatong ngajerit, jegjeg, 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 jegjeg. Sora gilinding besi ngageleng kana sambungan rel. Kareta beuki nyemprung rek ngaliwatan sasak Cirahong. Ngagayuh kaburitnakeun. Halim resep ngalong na jandela. Nu katingali di luar matak helo keur dirina mah. Da puguh taranya nyabaan. Komo ieu bari tumpak kareta segala. Harita teh kareta geus biasa pasosore teh
Barudak sanggeus mandi sarta salin pakaian teh pating alabring sabatur-batur. Barang kareta rek ngaliwat, nu boga warung gancang nyokot bangku panjang sarta ditenden ngujur jalan, itung-itung palang pintu ti ditu nama. Pikeun ngahalangan barudak nu ronghok bisi katabrak mun kareta ngaliwat. Tangtu geus biasa kituna teh jiga nama. Harita oge hareupeun warung teh geus ngagimbung barudak laleutik. Rupa-rupa pamolahna basa kareta ngaliwat teh. Aya nu nonggengan, nu ngajebengan, nu meurepan, geus puguh nu nyurakan mah. Mitra kareta terus maju, beurang geus kaganti ku peuting. Reup halim sare, hudang-hudang soteh basa digeingkeun ku bapana. Kusabab kareta geus nepi di stasiun Jogja. Mang Jikin nyarita yen gerbong nu ditumpakkanana teh tadi rek kahuruan cenah. Sabab silalatu tina hawu kareta nyarangsang dina hateup gerbong nu dilapis ku aspal. Halina kanyahoan basa keur eureun di stasiun Kutoarjo. Gal bapa ripuh mamangku maneh. Nu sare kawas bangke basa pindah ka gerbong sejen. Cek Mang Jikin ka Halim. Turun di stasiun Jogja teh geus peuting. Sararea ngabring nuturkeun pa polisi teh nu maturan 3 Garut mula. Ari anu dijugjugna nyaeta ka kantor polisi. Barang nepi sup ka kantor pa polisi ngangkat panangan bari ngucapkeun merdeka kanu aya di kantor. Sanggeus dibales kakarak nepikeun laporanana. Nyata maksud datang kadinya sarta nembongkeun surat-suratna. Sanajan geus peuting oge pribumi jeung semah nu anyar datang, ngadon terus ngarobrol di rohangan kantor polisi. Ari barudak mah terus we gogoleran neruskeun hanca sare nu katunda. Isukna di kantor polisi ngabring deui bae ka stasiun. Muru kareta nu kakelatenkeun. Kareta nyampak atuh sadarea naik, milih pangdiukan sewang-sewangan. Da kosong keneh harita teh. Teka catur di jalanna geus nepi weh. Turun di stasiun Klaten, terus ngajugjug ka rumah sakit. Najan rada jauh kusabab rumah sakit teh kana sakilometerna teu kana tutumpakan deui, tapi ngabring weh. Anjog ke rumah sakit, pa polisi teh nepikeun laporanana sarta mikeun susuratan ngeunaan pasien nu karek datang. Samemeh laporan jeung sanggeusna teu kalangkung pa polisi ngangkat panangan bari ngucapkeun salam merdeka. Petugas nu narimana oge kitu sarua merdeka cenah. Pa polisi wawartos ka Mang Jikin jeung sabatur-batur yen tugasna geus beres. Ayeuna anjeunna karimulih ka Garut. Mang Jikin nganuhunkeun ka pa polisi sarta ngaduakeun supaya salamet sarta lancar di jalanna. Mitra kaundangu. Pasien nu karek datang teh dipernahkeun di sal anu masih keneh lowong. Halim sasal jeung Kang Mangsur malah pangsareanana oge ngarendeng pisan. Nu gering di jero sal teh rupa-rupa kasakitna. Kacida barauna di jero rohangan teh. Halim kacida teu betahna. Jelema nu sakitu lobana teh kabeh gadaring, jaba nyaritana teu kalah harti deui. Ngan Kang Mangsur wungkul nu bisa dibawa nyarita teh. Dina kaayaan kitu Mang Jikin teu meunang maturan sare di jero sal. Mireungeuh kitu Halim embung ditinggalkeun, atungan hing wae mayana ceurik. Nya akhirna kapaksa ku Mang Jikin ditungguan. Geus Halim sare emah meureun Mang Jikin teh angkat duka di mana kulemna. Mitra kaum dangu, adegan sal teh teu ku tembok nepi ka luhur, tapi duduk jandela. Ranjang tempat nu gering ampir pageye-geye dan nu geringna loba pisan. Di ruangan hareup aya meja sarta kursi paranti petugas. Bangku panjang weh, sababaraha hiji pikeun diuk nu aya kaperluan ka petugas. Nu gering digegel anjing edan teh awakna jaragjag. Kulantaran eta sapopowena teh arulin we di luar, asup ka jero sal teh pas sore bae basa rek sare atawa aya keperluan sejenna.
diubaranana ku obat suntik dina sakuriling bujal. Mun poe ieu disuntik luhureun bujal isukan kencaeunana pageto handapeunana tuluy katuhueunana terus luhureun deui kencaeunana kitu we nguriling saila dirawat teh. Jam 10 isuk-isuk disuntik teh dina tapakna gigireun bujal sok ngajendul sagede padudan kacida peureus jeung nyerina nepi ka nu tos disuntik teh langka nu teu terus ceurik kajeun kolot oge rereana mah sosongkolan bari humaragu ngararasakeun bujal nu tas disuntik. Pak Aang mah urang Banjar kolot eta teh bakat kusieun memeh disuntik geus lewa-lewe bari dodongkoan ngarampaan beuteung barang maehna kagiliran barang jos barang gaur weh seurikna narikan kabeh nu aya di dinya teu aya nu teu seuri jeung seurikeun Pak Aang malah nuker aduh-aduhan aduh halah kumarurung oge sok nyelang seuri heula atawa paling henteu nyenghel mah kudu lamun Pak Aang datang ke tempat disuntik teh sok rame pada ngagonjak. Kajen teuing da nyeri mah moal karasa ku batur, jawabna ngabela diri. Mitra kaum dangu dibagi ompreng atawa dahar di rumah sakit ngan sakali-kalina jero sapoe teh nyata kira-kira jam 2an malum zaman darurat sangu diwadahan kana piring seng nu geus barocok sapiring sangu teh teu pinuh ari deungeuna mimindengna tempe meunang ngungkeb au di kalapaan teh berejengan sakeureut sakapeung mah deungeun sangu teh tauco wungkul meunang ngagodogeun tuluy meureun disiuk dikucurkeun sisi sangu tara di dahar ku halimah mun deungeun sangu tauco teh da gila ningalina jiga taeun nu muncrat nyeri beuteung. Kang Mangsur mah sebalikna mun deungeunna tauco teh sok atoheun. Ngadieukeun ari gila mah kerakang kadieukeun. Bokna teh bade nyokot piring halim dikeruk taucona. Mang Jikin isu keneh sok geus sumping nyandak pincuk. Eusina teh surundeng jeung kere we sakeureut tara ngirim sangu dalangka nu ngajualna jaba mahal deui. Mitra kaum dangu badang dahar sapopoe teh kitu we isuk-isuk surundeng minang kasasarap pasosore sangu satengah piring. Jajauheun kana jajan mah kajaba eta oge mun Mang Jikin aya nu miwarang didamel heug di buruhan. Mang Jikin sok masihan 5 sen mah ka halim lamun jajan mah ngan sok weh mikeun duit terus nunjuk kana barang anu rek dibeli atuh di ladangan ku dagang teh da teu bisa ngomong bahasa Jawa teh ya. Sakapeung mah ngaladanganana teh sok bari ngaheureuyan halim seuri we atuh bari teu ngarti naon maksudna da ngomong Jawa teh ya. Ngan kaberanana teh mantri tukang suntikna urang Bandung nunggung si ka Klaten barang terangeun Mang Jikin ti Garut atuh diangken kudu kulem di bumina. Sapopoe Mang Jikin akhirna masuk sadamel-damel di bumina kurad kore di buruan atanapi beberes liana. Geureuhna pamantri sok dagang lotek di tawuranana keur dagangna ku Mang Jikin dipangdamelkeun sasaungan di sisi jalan. Mang Jikin jeung anakna mekal pakaian teh sarakat awak wungkul ngan katambahan mekal sarung hiji wungkul eta ge boga Mang Jikin. Lamun pakaian geus kotor pisan heug diseuseuh Mang Jikin teh sok disasarung wungkul. Ari halim nya ditaranjang kamana mendi ulutudan teu tera teusing da batur ge kitu sarua. Ditaranjang teh lain mun pakaian keur diseseuh wungkul tapi oge mun Mang Jikin ningali maehna kalah kagegetret. Buka sok urang ala tumana cek bapakna atuh porosot we ku halim teh dibuka baju atawa calanana. Sararieup baheula mah moyan teh sok bari ngalaan tuma mun kapanggih tumana cetrek-cetrek di tindesan. Puguh mun cek ukuran ayeuna mah matak gila. Tapi teu kitu harita mah. Da sarada ge sarua kitu, teu gila jeung teu aneh. Malah mun pakaian hiji jelema eueuh tumaan sok dipeh kahelo ku nu nyahoeun mah. Tuma teh sabangsa kutu ngan rupana bodas jeung leuwih gede ukuranana. Cicingna sok dina tempat nu nyumput saperti dina keliman pakaian. Sarana kasehatan harita mah kacida kurangna. Nu matak loba kutu tuma jeung tumila oge. Ari tumila nyumputna teh lain dina pangsarean wungkul tapi dina kursi oge betaheun.
rek kursi di imah, rek dina bus, rek dina kereta api sarua betaheun. Dasar kursi baheula mah pangdiukanana jeung panyareandanana oge lolobana tina anyaman hoe. Bogoh tu maninah pikeun panyumputan tumila mah. Zaman sagala darurat harita mah papakean langka nu baroga rangkepan, batur ulin ge loba nu sapopoena ditaranjang. Bakat eueuh lamak, goni ge dikaput dijieun baju atawa calana. Sabun langka jeung mahal, keur nyeuseuf papakean sok make cai sapu meunang ngaduruk, keur mandi ngarah luduh daki teh sok make daun peuteuy selong meunang ngageleng atau meunang ngagelang atawa daun jayanti. Sarua deui digelang heula memeh dipake teh. Kasakit nularap ampir kaunggal jelema nyaeta budug atawa rodek. Mitra kaum dangu, balik deui kana jejer carita. Aya duaan budak nu digegel anjing sapantar jeung Halim harita teh sarta unggal poe sok babarengan, tapi ngobrol mah tara dapada teu ngarti teh. Halim teu bisa ngomong bahasa Jawa, itu ge sarua teu bisa ngomong bahasa Sunda. Dina hiji poe Halim jeung babaturanna ulin lalajo pandu nu keur latihan diatur jadi sababaraha barisan nu saware hanjat kana tak-tak nu sajena nepi ka jadi sababaraha umpak nu pangluhurna saurang nangtung. Duka naon ngaran kaulinanana teh Halim ge teu nyaho, tapi aya nu nyebut nu kitu teh standen cenah. Keur antang lalajo aya anjing gede jeung hideung lumpat nyampeurkeun. Atuh buru-buru Halim nyingkir nyingkahan anjing. Ari pek anjing teh kalah terus ngudag, Halim beuki sieun ceurik weh ditarikan bari lumpat. Anjing diudag jeung digerowan ku nu bogana, tuluy ditewak. Halim pada ngupahan. Sanajan bari teu pati kaharti oge, cenah mah anjing teh muru bungkusan nu dialungkeun. Tapi badang nenjo Halim lumpat jadi cul we kana bungkusan teh. Kalah ngadon hayoh ngudag manehna, lain rek ngegel cenah. Tapi anjing karesep ocon. Mitra kaum dangu, disuntik gigireun bujal teh aya kana 20 kalina. Geus kitu mah dianggap sehat. Jaram anjing edan geus paeh cenah. Rabiesna geus leungit moal ngabahayakeun deui. Lamun nu digegel anjing edan teu buru-buru dibawa ka rumah sakit, mentak bahaya. Apan cenah aya kejadian di daerah Banyumas. Aya budak digegel anjing edan teu dibawa ke rumah sakit, tapi diubar aber di lembur bungkul. Heuleut sababaraha poe budak teh jadi panas awakna, ngamuk jeung sosontrol kawas anjing, gep ngegel ka lanceukna. Cara adina lanceukna teh teu dibawa ke rumah sakit deui wae. Atuh teu beda jeung adina ieu lanceukna oge jadi panas, ngamuk sarta sosontrol, malah ngegel ka lanceuk nu panggedena. Atuh akhirna budak nu tilu geuringna beuki parna, pada ngajaga bisi ngabahayakeun batur. Akhirna maraot kabehanana. Ieu kejadian teh jadi obrolan di rumah sakit. Dukanya henteu nama. Sanggeus disuntik 20 kali, Halim sabatur-batur teh geus bisa mulang deui ka Garut. Nutupkeun disuntik teh harita poe Kemis. Teu bisa langsung balik poe eta keneh, da can aya keur ongkos jalana oge. Kudu nungguan nepi ka poe Senen cenah. Balik di rumah sakit mah teu diantar ku polisi deui, nya Mang Jiki nu ditugaskeun jadi pamimpin rombongan teh. Poe Senen isuk-isuk Halim sararea amitan kanu aya di rumah sakit, ngabring genepan nuturkeun Mang Jikin nu nyandak surat di rumah sakit, ngajug ka kantor polisi. Laleumpang teh leuwih ti 1 kilometerna. Mang Jikin di kantor polisi teh rada lila. Halim sararea ngadenge we bari ulin,
Di kantor polisi tuluy ke kantor jawatan sosial. Mang Jikin lebet ke kantor nyetorkeun surat. Tidinya mah kaluar deui nungguan dipanggil. Da harita teh geus ngagimbung jelema nu nungguan panggilan teh. Kulantaran Mang Jikin kaasup nu pandeuri ka kantor teh, atuh giliran dipanggil teh pandeuri pisan. Aya papan digantungkeun dina tembok, pinuh ditapelan foto rupa-rupa. Halim sararea resep ningalian foto teh. Aya hiji foto mun ningali red kadinya sok matak seuri. Fotona teh ngagambarkeun jelema keur nagogna pacilingan, mani bangun anteng ngarasakeun beuteung nu sial. Pacilinganna cukang awi luhureun balong, dipindingan ku bilik bunderkeun. Dibunderkeun. Nukar modbon eta teh. Cik indung jang ade bari seuri. Mitra kaum dangu wanci lohor kakarak Mang Jikin dipanggil. Sup ka kantor. Kelila keluar deui bari nyandak duit di keupeu. Terus ditembongkeun ka indung jang ade bari pok nyarios. Aduh, keur bekal. Cenah. Di kantor jawatan sosial sararea ngajugjug ka stasiun. Kareta api geus nyampak. Sararea langsung naik. Ngan duka Mang Jikin teh. Duka ngagaleuh karcis duka henteu. Nyebut duka teh pedah wepan makal surat jalan di kantor polisi teh ya. Perjalanan sore teh ngan nepi ka Jogja. Deges burit mah taya kareta nu kakulonkeun. Ku Mang Jikin sararea dibawa ke kantor polisi. Sanggeus nemongkeun surat jalan, sararea diaku jeung dipernahkeun di bangunan bagian tukang. Euleuh waktosna mitra. Kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik sinabaran sari tutup lawang sigotaka permios.